Namun tadi ngadenge ayat anu indah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Wallahu a'lamu bimuradi. Wa min ayatihi tinasawarehna tanda kamaha kawasaan Allah, maha luhur Allah, maha gagah Allah, an khalaqalakum, Allah ngadamel ka urang, didamelna ku Gusti Allah teh azwajan jojodoan. Nu ngajodoh teh lain urang bae, kabeh hampir sajodoh-sajodoh. Langit ngajodoh ka bumi, bagus ngajodoh ka goreng, teas ngajodoh ka empuk, ngeunah ngajodoh ka teu ngeunah. Di antara nu ngajodoh lalaki jeung awewe, maha kawasa Allah, azwaja. Didamelna ku Gusti Allah teh beda, lalaki lalaki, awewe awewe. Ari lalaki mah ku Gusti Allah didamelna kasar, pilih ku urang tulangna kasar, dagingna kasar, kulit nage sanajan kadeuluna lesang kasar sebenarnya mah, lempangna kasar, heuras ngomong kasar, heuras sagalana heuras lalaki. Malah aya anu heuras sakapeung leuleus sakapeung heuras, eta lalaki eta. Lamun eta henteu henteu heuras leuleus, misalnya aya lalaki kasep ya, kasep dasar kos Habib nu tadi kan kasep teh, tapi nu rasa ditoel ge kieu mah tawabu. Kasep aya dinyana, pinter aya dinyana, sugih aya dinyana, gagah aya dinyana, nganu hijina teu heuras, boro-boro parawan atawa jahe. Nini ge teu hayang aing lain butuh kasep, butuh eta. Eta nini eta. Nah iyalah lalaki. Ari awewe mah didamel ku Gusti Allah teh serba leuleus haripu. Tulangna awewe mah lemes, dagingna lemes, kulitna lemes, sanajan kadeuluna kasar, lamun ku urang diusap lemes. Komo dina dada mah leuleus mah. Malah di samping aya daging nu leuleus, aya liang disukak diseklok. Tak iya awewe. Eta awewe diciptakeun model kos kitu ku Gusti Allah.
lamun aya awewe okosan nu geulis ngaji nyawa tegan nu geulis ya Pak Arnas mah tuh mah tahun lama coba tahun baru teu jauh aja mah ieu asa ari sorga meureun atawa bodoh coba zaman kuari nu geulis ada Syahrini dasar neraka ibu nanya aya awewe geulis tapi eueuh liangan geulis tinggal geulis molek tinggal molek bahenol tinggal bahenol eueuh liangan saha daek emang geus ti kudratna Gusti Allah lalaki mah aya nu heuras awewe mah aya nu nyeglok eta azwaj ngaranna kulantaran Gusti Allah nyiptakeun manusia beda lalaki jeung awewe dibedakeun ku Gusti Allah hukum-hukumna ge mimiti hukum auratna beda auratna lalaki mah baina suruh wa rukbah gampang bujal jeung dengkul antara bujal jeung dengkul aurat lalaki sakitu nu mantag lamun urang geus ngaji Fathul Muin gampang salat urang deuk salat teu kudu neangan samping urang deuk salat teu kudu neangan jubah deuk salat teu kudu neangan baju neangan anduk anu rada gede asal katutupan bujal jeung dengkul wudu beres wudu langsung salat Allahu Akbar di masjid los masalah ieu mah bangsa nu kararieu teh sok make jasa kieu keur hareudangna leulewihi atuh masa jas dipake peruntukanana jas mah jang usim tiris jadi lamun usim padas make jas teu sehat kurang sehat ya sarua jeung kula meureun ge kurang sehat tah auratna lalaki mah babari sakitu bae geus lelempangan ka mamana ge sakitu bae masalah ieu kadeulean masalah lalaki mah hampang awewe mah diciptakeun ku Gusti Allah ti mimiti auratna ge jami'ul badan sakabeh awak kadeuleu bae buuk hiji calon neraka kadeuleu kabeh kerak neraka tah ada batak sek Habib tadi iman jeung takwa anu perlu dibangun ulah waka ngabangun luhur-luhur ilmu piwalieun hese make suluk sagala eta beta nutupan aurat sakabeh awak mantep kecuali di kamar jeung salakina buka kabeh masalah cek salakina teh kula mencina ieu kakak mah hayang neuleuh neng teh lain beungeut doang naonna tuh hayang neuleuh dada diablak beres kurang puas hayang neuleuh ping-ping porosokeun set beres eta na ge hayang dideuleuh Kak ieu mah lain deuleueun pakeun Kak aduh iya malam panganten kieu aduh ya Allah ya Masya Allah ieu kakarak auratna doang cara sholatna beda cara sholatna lalaki jeung awewe beda geus bararisa tama kabeh cara muamalahna muasyarahna lantaran diciptakeun ku Gusti Allah lalaki jeung awewe beda hukumna ge beda awewe mah teu meunang jadi lurah jadi pamimpin
jadi camat teu meunang haram. Pan di dieu mah lurahna ge cewek. Ya kan? Tuh cewek. Ieu urang dia tolol kabeh. Dipimpin ku cewek. Ini kumaha coba tuh. Geus menyalahi aturan. Negara demokrasi teh ya. Negara di luar Al-Qur'anul Karim. Mentak kos kieu kaayaanana. Ngan kulantaran leluhur urang baheula nya nagarana lain negara Islam, menghormati ke leluhur urang, nu penting ulah aya nanaon ngan tetep make aturan-aturan. Make filter anu meunang atuh mangga cek agama, anu henteu mah ulah. Di urang geus kebablasan, sabaraha bupati nu awewe, sabaraha gubernur nu awewe, sabaraha camat awewe, sabaraha lurah awewe, mangga bae di dunia mah. Engke pae insyaallah lu pernah jadi lurah ka neraka. Insyaallah. Insyaallah kula beneran ya. Ku sebab teu meunang nu pernah jadi camat yang mengalamilah ka neraka sanajan nyana ngojai. Ngojai doang gitu tak ai ka surga mah ka surga ngan ngojai heula. Teu kebal sih 1000 tahun. Lamun teu tobat atuh lamun bisa tobat teu masalah. Asa moal terus ya ngaji. Saya moal terus ya. Singkat bae tapi Gusti Allah ngadamel makhluk nu ngaran manusia azwaj, aya lalaki aya awewe, dilanjutkeun ku Gusti Allah litas kudu ilaiha supaya sakinah. Sakinah teh hartina tentram. Lalaki sakumaha sugihna gagahna mun can boga pamajikan moal tentrem. Awewe sakumaha geulisna sakumaha kaayaannyana sakikitu poharana can boga salaki moal sakinah. Tapi lamun geus boga pamajikan lalaki awewe boga salaki, masya Allah tentrem hate, tentrem anu mantak tentrem dek naon deui atuh lantaran dibere kanikmatan anu gede di dunia. Cek Ibnu Ruslan nikmatud dunia salasa altu tabar nomor kahiji naon uklun, kadua surbun, tilu idkholu zakar. Dia kanikmatan anu pohara. Tapi aya jelema rumah tanggana teh masya Allah asal amprok bae jeung pamajikan ribut. Asal amprok piring dua mah peupeus. Asal amprok turub saji ngalayang. Asal amprok lawang goblug-goblug. Masya Allah eta mah asal kapanggih kos kitu. Oh katentreman. Tapi anak mah barang dihitung 12. Bisa kitunya etanya. Artinya teu kahalangan ku ribut beureunya. Ribut mah ribut atuh eta mah terus. Tah si kumaha tah si Kidur Jaya kos kitu amat sih. Padak eta jelema dibawa wae foto pamajikanana. Fotona selalu dibawa di dompet. Asal neuleuh hiji perkara boh di mobil, nyana keur di mobil. Neuleuh hiji perkara anu teu akur jeung hate. Cokot dompet di dieu foto pamajikanana. Ketutupan deui.
keur di kantor ge jadi keur di kantor manggi bae hiji perkara nu teu ngeunaheun kana hate cokot dompet di deuleu foto pamajikanana kieu ketutup deui di pasar kitu kene keur ngaji ge keur gaji jamiahan ieu jeung batur nya naon mustame aya bae anu teu ngeunaheun kana hatena di deuleu foto pamajikanana pandang hebat mah rajin jasa deuleu foto pamajikan rajin datang ka babaturanana ge babaturan heran Masya Allah eta sih ku setia jasa meureunnya foto di deuleuan bae malah aya nu nanya ente sih kunaon sih sakedeung-kedeung deuleu foto pamajikan sakedeung-kedeung deuleu foto pamajikan emang geulis jasa ulah ngomong rahasia ieu mah keisuk kitu deui jadi babaturanana teh ieu penasaran ana mah ieu hayang nyaho ka ente nu sabenerna ieu foto pamajikan panggeulis sadunya tanaon di deuleu deui sulai nyaho sih mah ieu rahasia rumah tangga aing tetep teu bebeja katilu kali coba aing pangbejakeun sakedeung saeutik we ieu nu mantak deuleu dan rahasia naon emang geulis jasa coba aing deuleu bareng di deuleu ku babaturanna teu biasa bae foto nama pasaran ieu cewek ieu mah di Cisoka mah ambalaya ieu mah Cisoka mah ambalaya ku sia deuleu emang setia jasa tanaon lain sia lamun hayang nyaho aing lamun neuleu nu teu ngeunah neuleu ieu cager emang kunaon leuwih neuleu pamajikan teu ngeunahna lamun neuleu perkara anu teu ngeunah neuleu foto pamajikan tiis sebab kabeh eueuh nu ngaleuwihan pamajikan aing galakna aing teh terus masal neuleu naon bae neuleu pamajikan nah can sakumaha teh mah kos kitu mah can sakumaha teh mah pokona mah aya jelema ditampilingan neuleu foto pamajikan ya can sakumaha aing mah dijejek tiis tadi watak foto pamajikan bawa bae abe tiis gegera hate mata kaji pen 5 pamajikan dibawa bae kuku lagi keur pajar geulis jasa henteu eta caknya tarariis dunia neuleu naon bae ge tiis neuleu kotok ngadu can sakumaha teh mah kotok bibinti gitu mah aing mah kokoprak di kitu-kitu ka aing nah ieu padahal Al-Qur'an ngajelaskeun litaskunu supaya sakinah Kanjeng Nabi pamajikanana membuat sakinah ka Kanjeng Nabi sahabat-sahabat pamajikanana mawa indah ka salaki dina berjuang nyeun pondok pesantren berjuang dakwah lamun pamajikanana teu ngadorong ka salaki moal sakinah tah pamajikanana anu bisa nyieun sakinah ka urang teh jadi dihibur ku pamajikan dia lamun salaki keur rada teu ngeunah awak pamajikan ngarti kak bangun teu ngeunah awaknya Masya Allah kula ge sarua pangpencetanteun kak kurang dibodem sakuai aduh ya Allah ya Rabbi baiklah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dek nyaritakeun sakinah aya sakinah sakadar di dunia aya sakinah di akhirat ieu ngan moal lanjut dek nyaritakeun sakinah litaskunu aya rahasia sakinah kunaon jelema diangkat jadi wali kunaon diangkat jadi sholihin kunaon jelema diangkat jadi ahli ibadah ieu adalah teu kaluar tina kasakinahan bahkan di luar sakinah eta aya sakinah anu leuwih tibatan eta sakinah di dunia mah teu sabaraha urang hirup di dunia tapi geus ngarasakeun katentreman akhirat ieu sakinah nu mahal ngan kulantaran kondisi simkuringna ieu mah teu bisa dipaksakeun tadi saudara tadi asup angin
dikerokan geus ngadahar atau sakadar bodrek manggeus tapi masih kene angin aya kene geus teu bisa dilanjut ieu mas sakieu bae ke dilanjut sabada kaula aya deui insyaallah atuh Habib bisa ngalanjutkeun atawa Ki Subandi atau Ki Wahab atawa Ki Nurjaya da ketang ka subuh Ki Nurjaya datang ka subuh masalah jadinya nama peureum bae ieu ke urang baraik ngan mah terus bae yo kulantaran kurang sehat dikersakeun bae ku Gusti Allah ta ieu mah atuh kahiji sim kuring ieu kalau surur urang doakeun kedua mempelai mudah-mudahan dipanjangkeun umurna diberkahkeun imah tanggana diberes sakinah mawaddah warahmah oge anu dihaulan mudah-mudahan tadi dihampura sakabeh dosana dilegakeun dicaangkeun di kuburanana urang kabehan mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala rupina bae urayanana teu dilanjut insyaallah iraha waktu deui urang lanjut masih panjang litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun indah ayat eta engke bakal kapanggih paingan Allah nyieun makhluk manusia ngajodo bakal kapanggih bagi jelema anu tafakur itulah dicekapkeun sakieu hapunten